dina pengajaran bahasa Sunda lawungan kaopat materi kaum. Ya. Nah, siap diajar bahasa Sunda? Siap. Dapat hidup sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang salawasna aya dina panangtayungan mantenna. Amin. Upami hidup tos siap diajar bahasa Sunda, cobi parios deui rangsukana bilih aya anu nyengsol. Santa acan diajar ibu bade ngabsen sapertos biasa. Ya. Cobi aya anu teu dongkap dinten ayeuna, aya nu terang teu? Ya. Rian ka mana? Rian ulunnya. Urang doakeun sasarengan pamugi Rian saenggana sehat teras tiasa tongkol deui sareng urang di kelas. Amin. Saya Kak Sata acan diajar hayu urang ngadua sasarengan ngadua di kawitan ngadua rese atur salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, minggon kamari emut teu? Minggon kamari urang diajar naon? Minggon kamari urang parantos diajar paraprase kawin. Ari paraprase teh naon? Ibu, mangga dia paraprase naon? Paraprase kawi nyaeta ngebrekeun deui hiji wangun berupa kawi kana wangun paragraf kalawan teu ngarebah anana. Leres pisan. Perkeula kanggo di materi minggu kamari leres urang parantos diajar ngeunaan paraprase kawin. Janten dinten ayeuna lawungan kaopat urang diajar ngeunaan ngahaluangkeun Kawi. ngahaluangkeun kawi sasarengan. Ibu miharep hideung sumanget. Ibu miharep oge hideung tiasa ngahaluangkeun kawi kalayan saregep sareng aktifnya tekengeng aya anu cicing dina ngahaluangkeun kawi mah kedah berekspresi. Tah, supados urang langkung sumanget, ibu gaduh speaking. Pasangannya siap, Adit siap? Insyaallah. Siap. Siap, Ibu Guru siap. Hiji, dua, tilu. Semangat dirinya, jadi semangat diajar nantos aya deui di kelas. Satu acan kawitan diajar ibu bade ngabudikeun KIKD sareng tujuan pembelajaran. Nah, ieu kompetensi dasarna hidup dinten ayeuna diajar ngeunaan melantunkan kawi Sunda klasik dan pop dengan memperhatikan bentuk, ekspresi dan intonasi. Eta, jadi materi dina minggu ayeuna teh ngeunaan melantunkan kawi atanapi ngahaluangkeun kawi. Nu kadua, indikator pencapaian kompetensina aya dua, hiji mendemonstrasikan rupa kawi atau melantunkannya dengan percaya diri. Contoh hidup oke kapayun dina ngahaluangkeun kawi teh kedah pede, ulah dugi ka isin ya. Piraku ieu tos garelis karasep, tos ngaranggu iket kabaya sadayana kedah semangat. Ya langsungana ke sarare. Lajeng penilaian anak ibu oke dina pembelajaran bade nganilai hidup atanapi munteun. Penilaian anak teh aya dua, nu kahiji dina wangun LKPD, nu kadua dina wangun Google Form atanapi tes tulis ya. Engke Google Form-na baris ku ibu dipasikeun dina wangun barcode atanapi QR. Contoh hidup ke nge-scan QR eta. Terus itu KKM-na anapan KKM anu kedah dikontal ku hidup 70 ya. Tapi sok sanaos KKM aya 70, ibu miharep hidup ngalangkungan 70. Janten ulah budak 70 upami tiasa mah aya 80, 80. Paham? Ibu gaduh kawi janten ku hidup diregepkeun
Mudah-mudahan ieu video biasa ngainspirasi hidup. Ya. Resep teu ngadanguna. Raoseun teu? Upami hidup biasa kami. Biasa. Tahu sih anu ngalantaran hidup lanti ngahalankeun kawin. Abdi Bu, Dipa, kumaha Dipa? abdi mah ngaraos kawin sunat teh hese seueur cengkokna. Gesek cenah aya seueur cengkokna padahal teu sadaya kawin Sunda kada rese nya. Aya kawin-kawin Sunda anu gampil. Utami nama cengkokna teh teu patos seueur. Aya deui teu naha hidup lanti ngahalankeun kawin Sunda. Abdi Bu, Mangga Marlina pamiyai mah sok teu pede ngahalankeun kawin sunat teh. teu pede. Kumargi ngahalankeun anak nyalira. Nah, Ibu bade sakedik ngabuat ngeunaan aspek-aspek anu kedah aya dihalankeun dina kawin nya. Di aspek teh aya 5. Janten ke hideung pamiminton di payun teh kedah nyumponan 5 aspek ieu. Nah, ieu kelompokna kalasan tos caling dina kelompokna sewang-sewangan cobi Ibu ngadu LKPD. LKPD nanti aya 2. Ya, anu kedah dikerjakeun ku hideuk teh. Nu kahiji nyaeta tarancang konsep hidangan kawin aya 3. Anu kadua mah aya 5 anu kedah dikerjakeun teh. Tapi ku Ibu dibagikeun kelas supados ku hideuk dibaca engke ku Ibu diterangkeun kumaha aturan ngeusian LKPD. Ya. Sakalompok hiji. Mangga dikerjakeun waktosna 15 menit. Ibu bade ngundi tasana deui ngocok gitu. Kanggo tampil ka payun. Ya. Mangga ka kelompok payung beureum diaturanan kanggo minton kami ka payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sareng rerencangan kelompok baris mintonkeun kawih anu judulna layung beureum. Wilujeng nyaksen. Layung beureum luhur gunung mukakeun rasa tunggal. Saya tuh pintonan
ngadugikeun komentarna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring mewakil di kelompok Manuk Kadawi, baris komentaran di kelompok Layung Beureum. Aspek anu dibeundeun nyaeta kahiji intonasi. Kelompok Layung Beureum intonasina jelas. Luhur Ibu baris ngumumkeun kelompok anu pangsaena minton dina dinten ayeuna. Ya. Kelompok anu pangsaena minton kami dina dinten ayeuna nyaeta kelompok Layung Beureum. Argi pangajaran tos rengse cik saha anu baris ngadugikeun kacindekan tina diskusi atanapi sawala dinten ayeuna. Acuh. Mangga rasa kacindekan. Kacindekan tina hasil sawala dinten ayeuna nyaeta aya sababaraha anu udah diperhatikan dina halam sekali nyaeta ekspresi menawi terus pisahnya ibu gadis soal evaluasi ayana di dalam form kuhidup kredisken ieu barcode-na aya di payun gunakeun QR upami bade nge-scan langsung ke payun dalam tetapi pilih bade dina grup WhatsApp maka bade parantos di upload dina grup WhatsApp. Pengajaran dina dinten ayeuna tos rengse, alhamdulillah urang parantos ngalakonan sababaraha kagiatan anu dikaresepan ya dina dinten ayeuna. Resep teu? Ya sumanget pisan katawis nalika hidup minton di payun itu ekspresina kagambar luar biasanya saya pisan. Mudah-mudahan kapayuna hidup langsung sumanget deui yang telah kaboros. Umargi parantos rengse, hidup parantos ngerjakeun soal evaluasi kalayan daria kurtaliti aya nama pengajaran cekap dugi ka dieu sateu acan ditutup ibu bade ngadugikeun minggon payun hidup baris nampi materi ngeunaan biantara. Janten hidup sadayana usahakeun di bumi kedah maca heula naon ari biantara. Contoh biantara teh kumaha? Metode biantara teh naon wae eta kada dibaca heula supados minggon payun tos aya kelompokna atanapi tos aya gambaranna hidup diajar materi biantara ya. Saya agak sadaya can wangsul hayu urang ngadua sasarna ngadua di kawitan. Ngadua rengse atur salam.